Kak Mama rumawa salami ieu tak acan tiasa mulang tarima. Mama hampura hampura teteh salami ieu sering nyusahkeun anu jantan mama. Sok sungkeun doa lestuna, sungkeun dihapunkeun. Insya Allah dari nu jantan sepuh mah nya jembar pangapunten, jembar pangapunten. Dirangkul mamahna beral anaki ditangkep teteh mamahna doakeun ku mama, doakeun ku mamah pamugi jantan keluarga anu sakinah mawadah tur warohmah. Insya Allah digampilkeun segala rupina beral anaki hidup sing tiasa mayunan hirup rumah tangga, digampilkeun segala urusan. Cekal teteh tiasa ngade diliron. Ente mama masih di dia mama. Mangga langsung disungkem, sungkeun doa restuna. Teteh wilujeng sumping, wilujeng sumping di keluarga mama sok tok disaha-saha. Da geuning ayeuna mah sareng teteh teh tos janten keluarga mama. Insya Allah mama ngawiat putra mama tong dinya nyeri. Mamah yakin tiasa ngajalanan rumah tangga ngaping murang kalih mama dina jalan bebeneran. Didoakeun oge ku mama pamugi janten keluarga anu sakinah mawadah tur warohmah. Cekap dirangkul mamahna teteh. Didoakeun ku mama. Cekap sareng teteh tiasa tatih deui. Mama tiasa uih deui ka tempatna anu parantos disayogikeun. Ayeuna urang lironkeun ku Bapak mangga tiasa ngali ke tempat anu aya di tengah. Kasepuhna masing-masing heula. Mangga tiasa langsung turun. Sok sungkeun doa restuna tinu janten Bapak. Tah ieu teh Bapak teh anu ngusahakeun anu nyaangan nu ngabiayaan didugdug disuksuk. Istilah nama hulu dijadikan suku dijadikan hulu. Jangan belaan anu janten anak. Hapunten sabudaya kelepatan Pak. Rumaos abdi acan ka ulang tarima. Hatur nuhun ka nyaak Bapak. Neng, ku Bapak didoakeun nengnya. Sing digampilkeun segala rupana. Pamugi ka nyaah sami sareng ka nyaah Bapak. Anu henteu dipilihan. Bapak mung saukur ngadoakeun sing nurut kanu janten salaki beral anaki
Insya Allah barokah. Cekak ditangkep bapakna, mangga bapak doakeun urang kalihna, didoakeun ku bapak pamugi janten keluarga anu sakinah mawadah tur waroh. Cekak aa miwah teteh ayeuna tiasa ngade dilironkeun. Sungkeun doa restuna wiatkeun murang kalih bapak. Cep bapak nitip murang kalih bapak pamugi ka nyaah Cep sami sareng ka nyaah bapak Kang Neng. Bapak mah ngan saukur bisa ngadoakeun pamugi janten keluarga anu sakinah mawadah tur warohmah. Beral anaki bapak yakin hidup tiasa mayunan rumah tangga anu sakinah mawadah tur warohmah lurus tinu ajaran agama. Cekak tiasa dipeluk bapakna tong disaha-saha da ayeuna mah tos janten keluarga. Sok digampilkeun segala rupi nanya berhal anaki. Cekak aa teteh tiasa ngade bangga bapak uih di ka tempatna sewang-sewangan ayeuna urang lajengkeun pangintennya anya pamugi atuh nyukeun tisu manawi aya tisu. Alhamdulillah parantos reng saya panginten sungkem.